Kangjeng Nabi al-qitalu sijal, perang adalah kalah menang, tergantung kekuatan jeung keyakinan. Nomor hiji dina ngalaksanakeun perang mah Islam mah adalah memerlukan keyakinan. Adapun alat-alat perang perlu cuman di nomor 2 ke nomor kahiji yakin. Urang ibadah ke Allah teh perlu yakin. Yakin eta aya 3 ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kurang boro-boro datang ke ainul yakin, datang ke hakul yakin, ilmu yakin ge encan aya. Sebab tidak ngaraji ilmu tidak ngaji memual boga ilmu yakin ngan sakadar nyontok kabatur. Urang alalaga jelema nu teu yakin mah babari Ki Zaid ngala wudu biasa didelegeun urang ngala wuduna beres atawa keur mejeuna kaleungeun nyana tegor ku urang, heh ngala wudu kos kitu anggo daon sia mah kabeungeut karak kaleungeun nanaonna leungeun heula karak beungeut cih jahing meneleukeun batur teu beungeut heula karak leungeun atuh sia meneleukeun doang ngaji atuh eta nu sok beungeut teu jahal juleungeun eta teh nyonto cara sia gitu teh aslina mah leungeun heula karak beungeut tas beungeut suku aju ka sirah eta kos kitu wudu mah deuleuh hadisna. Di bener tadi, udah sembarangan. Jadi aja guru kumat tuh, robah ku sia. Mun hayang bener sia menang ridho Allah. Leungeun heula karak beungeut, aju suku, aju sirah, tuturkeun aing. Ji hadena ge aya mamang makana. Aing teh osok neuleuh-neuleukeun wudu geus salah. Hayu leungeun heula. Atuh hadena bae leungeun heula. Ayo karak beungeut suku karak sirah beres. Alhamdulillah aing mun usia mah nu ngabenerkeun makana aing geus diutus ku Allah tita ngabener-benerkeun jelema. Tah eta jelema anu ngarobah tadi geus bener kada teu bener eta hareup teu boga yakin. Gitu ngaji mah moal boga yakin geus ku kumaha ge endahan alhamdulillah nyana hadena aya sia ka ini ka imah sia lah deuk mau bakaka ka aing sebab aing hatur nuhun biasa aya sia masyaallah mun teu kitu mah atuh aing meureunanan ka neraka. Aduh hadena aya sia teu dilalaga kalalaga teu boga ilmu yakin ngaranna. Oh eta keur carita wudu. Kuari keur carita akidah. Aisyah bangunna ieu ngaji teu pararugu. Sok kasah jangan lah aing mah daek ngaji teu daek henteu. Lain kitu aing mah deuk nanya bae sebab hirup urang kan aya dunia aya akhirat. Di akhirat supaya anu tanggung jawab. Emang sia nyembah ka saha? Ka Allah. Haji aya nabi akhir zaman saha? Itu Kangjeng Nabi Muhammad. Caksa eta sia. Eta bae ngadengekeun ceramah-ceramah ki Pudoli. Nur Jaya aing sok ngadengekeun we kos kitu tah. Sakapeung Haji Pendi sok ceramah. Teu sia mah ngadengekeun Haji Pendi molon. Nya mondok di mana? Salah. Gitu. Eta mah katin kumaha ge nya nama meunang ngadenge-denge doang teu boga kitab. Aslina Kangjeng Nabi terakhir Asep Sunaryas, urang Bandung.
no bener ya itu aya dina kitabna ge ngan teu dibawa bae gue yang kitabna kitab perwayangan ke aing unggal rajaban muludan kiai-kiai teh sok nyetraikeun nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad ngan aing teh nyawa dalilna mah aing mah ngajina jauh aing mah ngajina jauh jasa bari ngadengekeun salah eta ganti kusya ke aing mawa kitabna ka waduh lamun ngadengekeun kiai-kiai kos kitu atuh sia ka neraka sebab eta pan kiai itu kiai amplop tamah kiai mah asal terserah mah yang amplop lain kiai juri tamah ulah didengekeun teh kos kitu mah henteu ke lah urusan kiai jeung lain kiai nama teh urusannya urusan amplop jeung lain amplop teh urusannya kan ieu peneranganna bahwa kiai teh bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad bener salah eta nabi akhir zaman mah Asep Sunaria diteruskan ku Asep Sunandar eta nabi akhir zaman terus ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asep Sunaria Rasulullah jore kadengena mah ya Masya Allah hadena aya sia ibu aing geus kolot aing mah ka Kangjeng Nabi Muhammad bae lain eta baca sholawat pan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ganti usia menang ti kiai bloon tama kudu kumaha tuh atuh Allahumma sholli ala sayyidina Asep Sunaria wa ala ali sayyidina Asep Sunaria ye nuhun teh kitu mah aduh aing hadena ya sia masyaallah nuhun kaing dikaji-kaji makan geus bulanan nu lawak ka panggih jeung Asep Sunaria aing bae lanan sia guguru ka aing ke geus mantep kayakin aku aing diajak ka Bandung hirup keneh ya tuh neangan mah nu hirup bari tah aja robah tah eta ngaranna can boga ilmu yakin can boga ilmu yakin eta nu kos kitu kakarak dina ilmu bae geus ngagelok ulah diajakan perang teman nu kos kitu mah ngagelok ujianana perang mah melalui keyakinan etik di zaman memperjuangkan negara Republik Indonesia kemudian maju ke hareup begitu kesergap ku Belanda tahan tewak sugdasi ku Belanda lalaunan dengan kepiawaian Belanda lalaunan ditahanan dibere susu dibere kacang dibere kebutuhan sampai 2 kamu harus tahu saya ini adalah untuk membangun negara Indonesia yang selama ini bangsa-bangsa Indonesia tidak punya naluri untuk membangun negara maka jangan dianggap kami dari Belanda ke sini itu untuk nyerang untuk para rugu apa itu untuk para rugu ya yang jelas kamu ikut dengan kami berjuang memperjuangkan Republik Indonesia memperjuangkan negara Indonesia untuk kita bangun sebelum ada kami tidak ada jalan sebelum ada kami tidak ada jalan kereta sebelum ada kami tidak ada lapangan-lapangan di depan kecamatan dengan demikian kami ini ingin membangun negara Indonesia nah kasih tahu rakyat tuh susu semaunya kamu ke sana bawa untuk rakyat kalau kurang nanti ke sini lagi perlu beras ada di sini perlu gula ada di sini. Kami telah menyiapkan untuk kemakmuran bangsa ya kamu saya utus untuk rakyat oh iya dicuci heula otakna ku Belanda nyana tercuci otakna belok ke Belanda lain memperjuangkan bangsa jeung negara Republik Indonesia nyana malah milu ke Belanda teu boga keyakinan tanu kos kitu boro-boro intelek boro-boro politikus kiai naga loba nu milu ke Belanda eta teu boga keyakinan teu boga keyakinan mah eta ku susu beleeh susu naon ieu mau naon bae pokona leeh
mandak Jawara Tangerang ke Karawang atuh dibere susu aja eta beak hektaran eta gara-gara susu tah pana juga dinya tuh susu naon bae tah kan teu boga keyakinan lu kos kitu cuci otak robah tanu mantak lamun teu boga keyakinan ibadah ka Allah atuh tereh geus tahajud sholli sunat tahajudi rakaataini Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gusak naonnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gusak wah deres lamun gugurusakan doang lamun penampakan di hareup ngajujana make pocong bae bahaya ya kos ge waduh oke coba diterusin lagi ghairil maghdubi alaihim korose dadah ka pamajikan anak kak tadi lain keur salat salah paham ayo kan kunaon tuh emang kakak can tadi kita tahajud gade ge gukul salah paham angon pocong eta karena teu boga keyakinan moal beres tapi boga keyakinan mah Allahu akbar gurusak yes pira gurusakan oh ilmu tuh bian gurusak geus rada aya muringkak bae datang tapi ka fil alamin innaka hamidun majid gurusak goblok sia aing makhluk Allah sia makhluk Allah aing manusia sia juri aing keur nyembah ka Allah teh maha kaya maha kawasa maha mengetahui maha ningali teu kudu ku aing ku Allah sia beuleum sia goblok sia yes ini salat deui awas sia ngaganggu aing lupa sia salah ngomongnya na terakhirna itu boga yakin karang nah, jadi urang ngaji teh hayang tambah kayakin ilman wa yakinan wa zidna ilman wa yakinan sakangjing Nabi wa zidna ilman wa yakinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar kangjing Nabi ngadua zidna ilman wa yakinan sebab melalui yakin tegar eta sia Nabi bilang gimana sia nyawan teu haram aing keur ieu mah keur ngaji keur ieu ngadenge haram maju aing ngadengekeun di kiai-kiai nu kuari di televisi jacaknya halal siapa yang mengharamkannya tidak ada itu orang yang mengharamkan itu salah cekian aslinya halal sebab melalui kredit lihat orang jadi bahagia tadinya tidak punya motor dengan 500.000 dia punya motor tinggal angsurannya sebulan sekali itu sekarang mah tidak usah pakai DP asal ada KTP saja gampang kan belum lagi mobil jadi ikan makmur berarti dengan kreditan ini untuk memakmurkan rakyat Jakarta ku aing mah mantak aing tadi nama ilu kanu ngaharamkeun ku aing mah aing ilu kanu ngahalalkeun tah eta teu boga keyakinan pan pingplan jelema kos kitu teh pingplan saya ngaji di saing di TV kadang-kadang aing ngaji di radio aing ngaji saya teu neuleuh ka guruna teu perlu neuleuh ka guru man penting ilmuna dicaknya nage geus teu kudu neuleuh geus pokona mah asal ilmuna bae ku aing kaharti jasa kredit haram angel kamoga angel tah mah cak aing mah mendingan kredit tah eta geus tercuci otakna teu boga keyakinan boga keyakinan tah jelema nu kos kari teh pingplan teh kos kitu ieu mantak ngaji ge di majelisna di luar bae nu kredit deket tukang sate bae ngajina eta teh akibat motorna kreditan mobilna kreditan cara kiai sok haju bae aduh emang kos kitu kredit ieu hayang boga ilmu yakin be mantap non kitab nu dibacana kumaha
mimitina ketika aya jelema nganggap Fathul Muin eta adalah sampah, nganggap Fathul Wahhab eta sampah, komo Riyad jeung Takribat mah lain kitab buatan jelema ka kos kitu mah. Nah ieu urang robah kan set kayak kuna apa iya apa ente apa iya apa belok jadi BPKS. Jadi BMD, jadi Persib. Oh, kan? Ada urang ngaji teh ngadatangkeun keyakinan. Dicuci otak urang ku para wali-wali Allah. Ih kitab wali dibaca ku urang, didengekeun ku urang. Kan wali mah ngadoana lain yang sorangan. Jang kabehan wali mah. Urang mah ngadoa teh, ya Allah, ya Rabbi, sugikeun abdi Gusti. Tatangga mah ulah. Urang ngadoa teh kitu. Abdi keur saingan dagang karung Gusti. Abdi bae Gusti order supaya ka abdi seluruh tukang karung mudah-mudahan pararae. Asa doa sih kos gitu. Sudah pada enggak doa tuh beres apa kos itu. Wali malain jadi tumbal ya Allah ya Rabbi. Saat batur sarare jenya karena kecapean urusan dunia dan lain sebagainya, baik kantor, ladang, pasar dan lain sebagainya. Tapi abdi diberi anugerah ku Gusti hudang ti penting Gusti. Hasil-hasilkeun pamaksudan tetangga-tetangga abdi. Hasil maksudkeun muslimin wal muslimat, hasil maksudkeun jelema-jelema anu boga kabutuh Gusti. Keun bae abdi mah geus teu butuh dunia, abdi mah geus teu butuh nanaon, abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ku kapasrahan abdi. Abdi mah kadanan abdi mah mere tulung duit dan lain sebagainya, abdi mah teu bisa atuh panghasil-hasilkeun maksud ditujukeun Gusti. Abdi boga babaturan ngaranna Juned. Eta ge hasilkeun Gusti, ai kitu mah aja pengen diulah lah sarua. Wah wali mikung tama gos itu. Eta sarua bae jeung tadi. Henteu.